akibatan kehidupan dunia nyaeta akhirat. Ari ilahi sanajan dek kana goreng empe ai moal ngagugu mah da aya pi tempateunana dek kana hade geraprak da geus di mejaan teh dari pangeran mah nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina urang getol ibadah ai Allah mah moal untung urang teu ibadah Allah moal rugi dan bakal kena kurugi jeung kuuntung teh urang-urang keneh nya nu mawi poloskeun mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih kosong